Aduh, para naskieu kamarana baru dak meniun mantuan pisan. Buah nanas di darku si Ani. Panas nih. Ih, aya nu kieu ya. Nempon nu panjang kieu inget keur ngora ya. Biasanya nu kieu mah bisa dijenmik ya. Nyanyi heula. Sugan we ngora deui. Bila cinta didusta, hati mulai gelisah. Aduh aing ieu mah. Ulahkeun suara. Kentut aing hungkul ge pales komo di suara ya. Ngora deui wae aing. Daripada di sawah aing pepelakan mendingan ge aing geus jadi penyanyi deui kos cara ngora. Kumaha deui nya aing nya. Aing sawah panas. Are ka pasar sarua wae panas. Mendingan aing jadi penyanyi deui we dah aing. Duh, monyet. Duh, selain mic bisa oke jen suling ya. Turi tetutit, turi tetutit, turi tetutit. Punten ya, Mang. Mangga. Neng, lain anu ngendong di pila Patejo. Iya, Mang, bener. Karena raon atuh panas poe kieu di sawah. Biasa, Mang, tugas kuliah konservasi. Aduh. Orang kota ya wae konser di tengah sawah kieu. Mana panasnya. Buset, Konservasi, Mang. Oh, konser musik. oh. Biasa orang kota mah bahasana konser musik ya, konservasi. Mang, wait, ini di dia. Keur ngalanjuk ngebersihan jukut ya bari ieu ngiuhan. Saya ke mana ih? Ayo ke kebon. Emang saya gablek kebon? Kebon batur. Kebon batur geus di dia. Aduh, anjing, kawalat sia, kakolot. Maaf, Bang, maaf. Oh, geus urang di dieu we ngiuhan geus panas ieu. Tadi aya budak kota nu ngendong di Villa Patejo. Rek naon? Ngomong nama arek neangan konser. Kan konser ke kebon. Nyong sorangan pan budak kota kalakuanan nu sok aneh. Heeh, ih. Baheula lagi urang keur ngorak kieu ih. Sok miluan konser. Bener, Mang. Sia teu percaya ka aing mah ye tingalikeun aing. Keun aing yo. Waktu aku mandi pakai sabun wangi, tetapi badanku selalu bau tai. Apal tuh ya? Hebat sih, Mamang. Aing Gede ah. Pak, enak giliran sia lamun bisa ku aing ajakan konser. Oke. Aku selalu mandi pakai minyak wangi walau badanku sering bau tai. Bagus tuh, Mang. Mantap. Oke, ku aing ajakan konser sia lamun aing ngora deui. Nu bener, Mang. Ngora ente modal we aing. Ceuri deui sia. Mang, punten. Mangga. Ten, Mang. Ayo. Iya, lain anu ngendong di Villa Patejo. Iya, Mang. Kamarana tuh. Reka di itu kapila. Konservasi. Konservasi. Tadi ge baturana keur konser. Saha? Baturana Konservasi. lain konser nyaho. Ese udah kembur. Konservasi penelitian. Oh, penelitian. Lain konser. Sanes, Mang. Oh. Ayo, Mang, yang mancing mendingan. Ayo. Aduh. Nyet. Lebok. Tadi ge aing kidago. Ayo urang mancing. Ade aya anjing. Kagegel. Kagegel siapa? Tah. Iya kulahna. Kulah sa- Laukna loba. Kulah saya, Mang. Kulah saha we urang pancingan. Gedeng deh, orang nyekak pancingan heula. Oke, tong lila-lila. Oke. Aduh, boga anak buah hiji-hijina. Otakna kurang saon. Tapi kajen dah. Daripada pinter aing nu dibobodoh.
Manilila amat si Jai aing dipelakos patung tugu pancoran. Bujug dah. Ai sia arek mancing arek ngarampok. Ngeloba. Aduh, yang make otak we atuh. Eta pancingan apa naon? Lauk ge moal daekeun ngedahar. Bener, Mang. Tuh. Tapi bener oge sih nya. Urang dahar bungkul ge make sendok. Mang jalan. Emang lewat mana, Mang? Ke kolam? Lewat dia, urang mutar. Ayo. Aduh, capek nih. Iya. Kita udah dari tadi muter-muter. Nggak nemu taman bunga. Aduh. Iya ya, kita udah muter-muter tapi nggak ketemu. Tuh ada orang tuh, si Mamang. Kita tanya aja yuk. Ya udah, ayo, yuk tanya. Mang, Nya, Neng. taman bunga di mana ya di sini? Aya. Di mana, Mang? Di sana. Kenapa ka aing? Aing teh komandana. Udah, jangan ribut, Mang. Anterin yuk. Aya naon beuh. Tenang, itu mah gampang. Anterin dulu yuk sekarang. Ayo, moy. Oke. Tah, Neng, ini taman bunganya. Oh, ya udah, Mang. Nih, Mang. Terus ininya masalah ini gimana? Iya, ini, Mang. Sabar ya. Nih. Hah? Kok cuma selembar? Kita kan berdua. Ya udah nih, Mang, ditambahin. Nah, baru ini bener. Enggak sih, ayo nama orang mancing deh yuk. Ayo. Ya udah, Mang, makasih ya. Iya, Neng. Embernya mana? Ketinggalin. Ayo orang cokot berangkat. Ya udah nih, kita kan sekarang udah tahu tempatnya. Besok aja ya. Yuk.